Wilujeng siang Cungkuring sapara kanca ayeuna aya di Bogor ditampi di SDN Batu Tulis 3 kanggo ngalaksanakeun kirab kulan hon kayak kadus heula segereung di Barigar Bogor. ya kawargian di Kabupaten Ciamis, kawargian di Ciamis. Alhamdulillah rugi ka Bogor, alhamdulillah. Di dayeuh ya teh Kang Opik, di dayeuh ya teh mohon di Bogor. Ya lewat tubuh pujang kan, lewat tubuh pujang, pasti itu lewat Instake, pasti ini pengisi acara di acara Batu Tulis, perintah Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Jatmiko. Ya kasepuhan Kang Harja, urang teh di dayeuhnya mohon. Siap. Mohon, siap. Tadi ge nanti kewak update lagi. Oh, tadi ge dihapus ge digudulkeun ke update. Kita mau seminggu yang akan datang. Digudulkeun.